kunaon lepe? Da kumaneh dicabul. Lain. Dicabul. Dicabuli kuman. Lain. Ngaku saya Iya 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 ngomong emang lain. emang kek. Emang maneh keur parawan pernah dicabuli ku sa? Tah, saya diperkosa ku si eta Pak. Lain. Ngaku Set. saya. Set itu depan umum. Mengpengrejel Aing mah. terjadi sia teh. Aing mah terjadi. Terjadi harita ge urang maneh pan harita teh. Di kamar mandi maneh teu dikunci. Aing pas muka maneh aing mah terjadi ningali maneh make kolor sepak bola. Tapi ku aing kan diudag. Pas make kolor sepak bola ohang. Diudag ku urang teh. Tah eta jadi masalah teh sia teh. Nah masalahna belah mana? Ah, sia teh. Maneh kan geus katingali kitu. Aing pas palebah kebon tiwu bahasa di ditu. Tong dibejakeun atuh palebah kebon tiwu nama. Ai ya, ai saya diperkosa di kebun tiwu. Nya bapak ada si eta ngudag si eta Allah di kebon tiwu kan ada rungkun. Jadi ngabetot Pak. Dibetot diseret ku abi. Ah Gusti Allah ya Rabbi lamun ini nggak ada mah. Maneh kek. Keur basa diperkosa di kebun tiwu maneh minta tulung. Minta tulung Pak. Gogorowokan. Cek abi teh tuluy. Hei! Eta sawan. Kahayang mah nyebut tulung, tapi leta dibekem nya tuluy, aha. Heh! Aisyah kunaon cenah pas diperiksa polisi cia seurik. Justru eta nyeri hati abi datang Pak ka polisi. Bapak abi di kebon tiwu di Gadabah. Ku opatan cek abi teh Pak. Nya terus ku maca popon nyeri hati teh kunaon. Kahayang abi teh 10 Bapak. Ameh wareg. Aduh aing mah gara-gara maneh tah. Kek dia Allah. Ini maju saeutik sia. Maju Pak.